Ya. Hujan kieu mah ngeunah dudurukan. Heeh, hujan kieu mah cocok di simutan bari pabelit suku. Sok anger. Lain sisimbutan, dudurukan tak hujan kieu mah. Hai, teh, cing eling atuh teh. Geus boga salaki hayang disimutan sagala. Yeuh, salah. Dedinya mah dudurukan ieu keur hujan. Eno ngajak disimut ieu. Haling. Ieu sia lapak aing. Naon make jeung nyebutkeun jelema teh eling ka aing. Ya, urang mah teu gering, mantak gawe oge teu gering urang mah. Cicing sadina lapak aing ieu. Aya naon ieu teh kan? Parasnya we ieu. Tok teh jelaskeun lah. Kali. Naon ieu teh? Kunaon? Iya sih, iyo. Jeung mamake nitah nyokot piring sagala. Hoream teuing aing mah. Lah urang mah teh gering make jeung nyebutkeun jelema teh eling ka urang sagala. Cicing, urang menjelaskan burung jeung gelo. Tah, mun geus teh eri urang daek ditah nyokot gelas. Hoream teuing aing didinya ku dititah ku didinya nyokot piring menagoan. Naon aing mah teh gering masa make jeung Cicing lah. Sok we tuluykeun nu burung jeung nu gelo sok aing mah lieur teu bisa. Hari batu nu dulur abi teh tos aya. Heuh, encan. Kumaha da hujan kieu. Cik atuh teh tong sok ngadeukeutan si Au bisa piomongan teh ajeng nempel we tek oplongna pisan. Astagfirullahaladzim, eta sumut mending ngangap we. Sia deui sarwana. Lain teh eri teh aya pesen batu. Naon si nyeri huntu? Oh, ieu atuh nginum oskadon nyeri huntu mah lain kieu ditangeuy da moal cager ditangeuy oge. Ya, nyaho teh ieu urang make sendal sakitu jangkungna. Ya, dengekeun teh eri teh dulurna teh pesen batu, hayang aya poe isuk sedangkeun ieu teh usum hujan hese. Heeh, nyeri huntu mah nginum oskadon lain ditangeuy hunggul mah da moal cager nepikeun ka ieu wae oge. Euy, Batu. Naon? ieu Batu, naon batu? batu. Heeh, batu eta teh Pesen batu. Dulurna pesen batu. Dulurna pesen batu. Oh, dulurna pisen batu. Lain deket lain. Wah, eta mah modus. Hah? Modus eta mah. Iya Lah itu. Ieu teh ngeunahnya hujan kieu mah jeung buka puasa teh udah nangka. Ah, teh sok tong sok ngadoakeun ti para rugu mangka jeung ngadoakeun ci udag cing celaka sagala. Tong sok kitu bisi malih ka diri sorangan. Astagfirullahaladzim. Ngadoakeun mah cing gede mili, cing sehat, ayo ngadoakeun ci udag cilaka. Lain kikituan geura si ditu apa. Kejut. Hah? Naon? Didinya ulah sok ngadoakeun cilaka. Saha nu ngomongkeun cilaka we. Lamun lain awewe tah geus tah di hidden tah.